beri dosa nyata pada khusus kalau diri pribadi umum kasadayana maka kurang mengenal nipena hiji ayat dalam Allah dina Al-Quran sadayana paling semakmur persekalinya usadayana nipena kana rukun Islam nomor kahiji nyata kurang ucapkan dua kalimat syahadat. Muka dua dikatakan karena sholat, muka dulu nyata mengeluarkan karena zakat, muka empat puasa iman haji. Insya Allah video kurang kemudian nyata membahas dengan perkawis nyata atau sholat wa atu zakat. Sebenarnya pada dasarnya nyata sholat salah ini kewajiban fardu bermuafas. Maka dulu nyata melakukan zakat, kadang-kadang tidak perkawis zakat kota kalawan disarpin kalawan pakai syarat. Umat Islam itu wajib kurang sadaya melaksanakan bila mana kurang semampu. Wajib kurang melakukan zakat disebutkan zakat harta, zakat mal atau kurang zakat nak seperti sekadar boleh melakukan zakat di fitrah. Kurang besar itu kurang sadaya cobi-cobi dauhan Allah dina Al-Quran wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Muka hiji kudu ngadegeun kana sholat, muka dua nyaeta kudu ngaminatkeun mimma tina perkara mimma tina barang rojakna anu paransos nalitian awalahum ka aranjeun yunfiquna kudu napakakeun aranjeun sadaya tadieu teh sebagian katarangan ke jalma anu mukmin nyata jalma anu iman digunakeunana eta harta eta barang administrasi ku Gusti Allah buktasna rezeki teh namina dijalankeun dina kakuduanana dalam arti dia dijalankeun fi sabilillah dina jalan Gusti Allah, dina jalan anu dipikaridor ku Gusti Allah, dina jalan anu mantap ngadatangkeun karidhoan Gusti Allah. Mana bukosna digunakan dibalanjakeun nyata contohna urang dipake nyata ngapakohan keluarga anak bojo diri urang sakeluarga kumaha sakitu urang sadaya kade pupun bisi mah bisi beri urang geus kalibaskeun nyata kajalmi anu geus bisa kajalmi anu geus mampu wayahna tunantu kudu dikaluarkeun disebutkeun jahatna. Ngamarina ieu anu urang sadaya umatku jalma mukmin jeung mukminah muslimin jeung muslimah wayahna eta urang sadaya kudu bila mana geus mampu geus bisa wajib dikaluarkeun. Ieu teh ciri-ciri jalma anu mukmin, ciri-ciri jalma anu iman. Ngan cek sebagian punten ieu, cek sebagian tugilan dina hiji kitab mukmin teh aya mukminah mukmin. Punten ibu kabutin kudu aya mukminah teh mukminah mukmin padati terang mukmin padati aya mukminah mukmin japati aya mukminah mukmin sajati. Lamun mukminah mukmin padati bila mana aya datang pamuji kakara ka ciri mukminah sok biasa melaksanakan karena kewajiban mana jalma mukmin nyaeta sapertosna
lamun dikompak ibu dalam ngan kade bisika ngapung eta pangamun datang pamudi kepada jalmi tah kakara kaciri jalma gitu disebutkeun mah eta teh kakara dipuji sok daek ngalaksanakeun untuk dipuji atawa henteu meunang pamudi pada daek ngalaksana kan itu ciri-ciri jalma sebutkeun jalmi mukminah mukmin ngan mukminah mukmin padati gitu kade bisa seperti itu dipuji kakara getok dipuji getok tapi gitu kade bisa gitu orang sok gitu kan lalu dipuji mah kumaha tuh kade bisa seperti itu muka dua mukminat teh mukmin japati kakara lamun urang ciri-ciri ya teh japati lamun diawer kadang-kadang kumpul ayo bahwa entah diawer mah teu ngali teh eta ciri-ciri kadang-kadang wani-wani kaimananana ditukeurkeun kana sarimi anu sabaraha harga aya gitu aya begitu teh wani imana kaimanana ditukeurkeun kana barang anu sapih kade bisi disebutkeun nyaeta mukminah mukmin japati kakara di awal daek kaliu teu di awal mah teu daek kaliu tak itu kade lamun aya pamerena kadang-kadang bulan teh rerejeungan teu aya pamerena mah teu daek kade eta seperti itu asal itu ibu asal itu kan kade eta teh oh malah wari-wari ngeureun kainana karena barang anu teu tiba seueur anu kitu sapertos kadangna tapi jalma anu iman saja iman bade kempes, bade kemun, bade ayu masihan, keayaan masihan, bade pahit, bade amis, bade peureut tetap bakal menjalankeun sabab disebutkeun iman saja gitu. Ayo orang kadang-kadang orang mah ibu osok gitu Panggara masuk biasa, sok itu lamun aya urang di mere kadang-kadang sok mere, anu tara mere mah tara di mere. Eta teh sama Rasul mah gitu. Sedang lamun anu tara mere teh kudu mana urang teh kudu di mere. Aya bisa mere kakara, sok mere deui. Wajar lamun bela mana nyen hadiah urang teh kudu nyen hadiah deui. Begitu. Kadang-kadang sok naon sok langsung dibayar gitu urang karena dari kerjama mukmin anu sajadina edek amis edek pahit edek peureut bade aya bade teu aya gitu aya masihan teu aya masihan bade kempes bade kebun pesakna anggar pasti bakal menjalankan kewajiban satu umat anu mukmin. Komo aya nama pun ibu daya yang tarisna. Bulan-bulan ejen takut kadang-kadang ejen keluarga, kadang-kadang ejen kolot, ejen putra, kadang-kadang kita teh sok silih dapat. Kok di akhirat dalam dunia sok silih dapat. Akibatnya akibat kadang-kadang tina urang perjalanan atau urang tina perjalanan atau tina masalah keyakinan penderbatu kadang-kadang berkeluarga oke kadang-kadang wani contohnya pun tentu lamun urang desa jalur jeung senja jalan mah ayeuna putrana kejeun kolotna lamun desa jalan kadang-kadang wani nyaeta urang teu mukmin teu muslim
Ayo, lamun teu sajalan entong ke di akhirat di alam dunia wangi-wangi seperti itu cacakan jeung itu jeung bapak jeung putra kadang-kadang seperti itu kajadianan lamun teu sajalan lamun teu sajalan lamun beda kayak ini ayo itu kali ibu kurang si kurang kira-kira lamun kurang putra kurang lamun putri kurang ayeuna diri kurang ibu jeung ramah urang bukan juga bahasa kasar itu lamun bisa jalan tahu kan itu namanya kayak orang di sini tambah di akhirat di alam dunia kadang-kadang dilakaku. Nah, ayeuna mah aya sapertosna ayeuna punten masalah keyakinan nama beda-beda ayeuna keyakinan nama antara putra jeung sahana kolotna beda keyakinan bisa jalur wani-wani nuturkeun jeung ngapirkeun ieu mah lain Islam. Lamun teu saja si kira-kira lamun bawa budak itu jadi henteu manahna pasti kena kana hatena kolotna moal keun kade urang mah kudu api kudu paniti kade bisa aya seperti itu kade urang teh urang kudu ngajaga ngalisa lain urang hukul keluarga urang kana putra jeung putri kudu dijaga diriksa bisi urang nyaeta kapangaruhan ku aturan-aturan anu luar akidah ahlu sunnah wal jamaah anu kalibuna napak dilahakeun lain keur dirina dilahakeun keur kolotna oge itu kartos nu wih isi ayat mukmin teh mukmin padati mukminah mukmin japati diawur ngumpul tidak awur dengung ngumpul si jana na ibu lamun ini ngayakeun pangaosan setiap pangaosan dibagi saringi sa dus ewang pasti bakal luar pangaosan pasti tak eta cirina mukminah mukmin japati sok lamun ayeuna japati lamun diawur kanu seueur masihanana dangabul mohon engke mah ieu gaya teh ieu ibu kudu nama ieu teh sasi Ramadan anu ganjaranna teh berlipat ganda dipikul-pikul lebih lain ukur 10, 20, 70 lebih ka 700 pikelan dina sasi Ramadan. Tapi teka ditaruh ku iya ganjaran anu diberikan ku Gusti Allah dina sasi Ramadan. Padahal sebagian katerangan mah lamun terangan nyaeta jalmi yang dina sasi Ramadan anu kalintang agungna bahkan sakabeh bulan hayang dijadikeun bulan Ramadan lamun anu apa. Tapi urang mah kadang-kadang lain ke apa, lain ke kakuti kurang ya Allah ya cacakan ieu setan di belenggu ngelawan ieu setan iblis dari belenggu bilang ayah cacakan ieu iblis setan di belenggu masih kene perbuatan ibadah Tuhan berarti nama sesi Ramadan ini masih terbunuh alhamdulillah diberarti Timur kurang kaca. Urang makan nakut patuh minal iman dari beberapa sebagian minal iman lamun teu urang mah dari urang sudah asal bahasa. Dia lamun ieu laku ieu. Mana tadi terbaca. Sensor. Iman itu kalau kepala kaki mati. Kuapa tadi antar sigi batawi mereka. Itu Ulih kali pokok tak eta jalmi anu kitu jalma mukmin anu kitu ku Allah bakal mah diangkat derajatna ku Gusti Allah nu kitu disebut dia langit anu kahiji lamun anu ngaluar jahat anu ngaluar dari sedekah anu sok ayeuna ngaluar jariah ukur masjid alhamdulillah urang sok boleh di cenah
aya kegiatan mohon Bapak RW Bapak RT maksudna keur naon cenah maksudna keur mas alhamdulillah urang ge anu ngajalankeunana guru bener amanah karena Allah karena urang rek ngajalankeun perintah Allah heueuh ngarelakkeun kana masjid Baitul Mukmin seuleus eta alhamdulillah mohon aya kegiatan asup-isian tara urang masa kumaha asup-isian saseno tabungan urang mah kitu saseno ke akhirat mah ke alam panjang anu balik deui ka alam dunya engke di akhirat kira-kira ibu lamun urang contohna dari ka Jakarta biasa kira-kira lamun ka Jakarta sabaraha kirang langkung 100.000 kebetulan urang teh sabulan deui urang teh ka Jakarta sugan teh sapoe urang sabaraha 5.000 tilu poe nya 30 poe teh meuni 150.000 sakedik sugan seperti itu tapi kalaksana urang ka Jakarta berarti urang teh periode babatulan ke alam akhirat anu langgeng anu moal balik deui nyaeta bilang urang nyaeta kudu kita we rencanakan sakedik urang nyaeta namun ke alam akhirat ke masjid, ke madrasah, ke pasantren cek sebagian keterangan eta di langit dunia teh disebutkeun eta jalma an kariman an kalintang mulyana lamun daek sapertos ngaluarkeun zakat bila mana geus mampu di langit dunia disebutkeun kariman keur jalma anu sodaek sedekah jariah dina jalan fisabilillah sing kira-kira urang bagja moal lamun di langit dunia disebutkeun kariman hartina mulia bagja hartina ini ieu dengan nyaeta si anu bin anu geus ngaluarkeun zakat ngaluarkeun sedekah ngaluarkeun urang jariah keur masjid madrasah pesantren jeung sajabana anu sae eta jalmi disebutkeun nami mah jeung saha binna sebutkan nekul mulia itu di langit kedua disebutkan naon eta jalmi di langit kedua disebutkan jalmi teh eta teh jawab beudeuhan baguran di langit kedua eta jalmi anu sok ngaluarkeun zakat hartana di langit kedua disebutkeun jawab hartina anu baguran di langit kahiji mulia di langit kedua baguran cek saha nyata cek Gusti Allah jeung cek pirang-pirang malaikatna Allah jawab baguran di langit anu katilu jalma anu sok ngaluarkeun zakat hartana anu sok resep atau urang sedekah jariah ke tempat ibadah disebutkeun jalma teh nyaeta naon kalipuna munti hartina anu taat ka Gusti Allah itu anu taat atiullah wa atiur rasul taat kana parentangan Allah jeung taat kana parentangan junjungan Allah Rasulullah munti hartina anu taat dina langit anu kapilu menjalmi anu sok ngaluarkeun zakat hartana jeung urang sedekah jariah ke tempat ibadah di langit kaopat disebutkeun eta jalmi teh sahiyun jalma anu berehan dipuji ku pirang-pirang malaikat eta jalmi anu mukmin jeung mukminat muslimin jeung muslimat eta jalmi disebutkeun dina langit anu kaopat teh sahiyun eta anu berehan alika
jalmi anu nembe teh nyaeta hiji tanggal ti surga anu ngarumpai ka alam dunya ulah mana eta dahan anu ngarumpai ka alam dunya dicopot ku eta jalmi anu sok zakat kana hartana anu sok daek sedekah jeung jariah keur tempat ibadah eta dahan mawa ka eta jalmi ka surgana Gusti. Ayo kitu ayo lamun hoyong tadi urang teh kudu satriun hartina bere cing kira-kira urang geus kadilakeun mulia kenyalkeun urang contona urang baheula urang geus contona geus urang taat ka Gusti Allah ibadah ka Allah atau urang kadilakeun jalmi anu sahiun anu bere kira-kira jawab ku macing-macing dilaradana nah dia teh jalmi bere adalah acan ada orang kasudah koyo motor tapi urang kira-kira sebenarnya salah sahiji anu mawa kasugana teh ku sifat bere dina langit anu kalima naon kadituna makbul jalmi anu bakal ditampi anu ditampi ku Gusti Allah anu diterima ku Gusti Allah di langit anu kalima tuh nya eta jalmi anu sok daek anu mampu ngaluarkeun zakat hartana atau saina persiapan ibu atau sacan usuk ngaluarkeun zakat harta teh acan bukan kade dina langit anu kalima disebutkeun makbulun hartina jalmi anu ditampi ku Gusti Allah bunga moal lamun eta amal-amalan ditampi ku Gusti Allah bunga kabilang itu zakatna ditampi karena urang ngajalankeun parentah Gusti bunga ka urang teh bari urang niat ikhlas karena Allah ikhlas dina langit anu kagenah mahfudun jalmi anu diraksa subhanallah jalmi anu sok ngaluarkeun zakat harta mah kitu bakal diraksa di langit disebut langit kagenah mahfudun jalma anu diraksa dipuji ku pirang-pirang malaikat jeung diraksa eta jalma anu sok daek ngaluarkeun zakat hartana jeung sok daek sedekah jariah keur tempat ibadah eta muka genep eta muka tujuhna nyaeta jalmi teh maghfurun lahu dunubuhu bakal menang pangampuran Gusti Allah eta jalmi anu sok ngaluarkeun zakat hartana jeung sok daek sedekah jariah keur tempat ibadahna kade kan urang yang kadang-kadang ibu hari koropak sok biasa sabaraha alhamdulillah senang nya alhamdulillah ibu-ibu sok kitu eta teh abal urang itu atana pi alhamdulillah bisi ayeuna urang masih jami keur dibangun sakayakeun sakedik kumalemi dikumpulkeun insyaallah dikit-dikit insyaallah kadituna bakal jadi bukit badat ya tapi dasarna urang niat karena Allah kade urang dasarna mah eta we itu kewajiban itu tah dina langit anu katujuhna maghfurun lahu dunubuhu artina bakal menang pangampura Gusti Allah bileureun aras eta jalmi nu sok ngaluarkeun zakat hartana bila mana nu mampu eta sok daek sedekah jariah keur tempat ibadah kadituna disebutkeun Habibullah eta bileureun aras Habibullah hartina kakasih Allah dalam Allah dengan Al-Quran wa anfaqu min syai'
paku ngapakohkeun eta jalmi min sayyidin tina hiji perkara bahwa yukhlifu maka Allah anu bakal ngagantian mana dan urang ngitung-ngitung nganuhan ya Allah kurang anu bakal panjang subhanallah nya berarti masih kena aya sifat-sifat namu sifat kerehan sayeuran atau sifat namu cacakan lain kerbatur ke diri pribadina tapi ka urang diitu keur amal anu ke alam akhirat poe panjang alam langgeng tapi urang masih hitung-hitung tentang tu ibu harta urang ang kalintang seurna tentang tu jadi ringgit urang wah kade tentang paingan anu diriwayatkeun di Sayyidina Anas partosna tahu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktosna nyaeta Allah nyiptakeun alam dunya nyiptakeun bumi Allah ngadamel bumi saparantos ngadamel bumi Allah eta bumi gelo hartina teu cici gelo ngadamel bumi Allah sanes kitu eta bumi anu diciptakeun ku Gusti Allah gelo Allah ngadamel gunung sanes Allah ngadamel gunung eta bumi teu gelo cici sakabeh malaikat bengong kaget anu tadina ieu bumi gelo ngadamel eta gunung eta bumi cici mana kade ibu aya gunung atus baru mohon banjir di mana-mana longsor di mana-mana akibatna ulahna tangan-tangan manusia eta mana eta teh kudu nama urang teh dilindungi dilestarikeun eta gunung teh ulah nepi ka gunung sabab eta teh ciri-ciri paseuna bumi cengen paseuna pun kali da mana mana di mana-mana eta gunung Gusti Allah nya ketika derek dulu mah ketika hampir pucuk ieu pucuk naon pucuk beneran mah gunung alit pasir naon ngaranna gunung aralit teh bener seep ketika pantes daerah aneh seperti daerah contohnya di Antamisna ini ayat seperti daerah luhur tapi banjir aneh kan itu syariat daerah mah mustahil laku daerah luhur kan tapi nah kabanjiran akibat naon akibat besi kene nyata jalmi kene bima kasabat airi nabi Allah ngadamel bumi nyata genyo saparantos ngadamel eta naon eta gunung eta bumi saling cici malaikat naros ka Gusti Allah ya Gusti ya Allah aya anu kuat tiniman bumi eta saur malaikat mun Gusti pangeran abdi aya anu lamun kuat di bakal gunung jawab Allah malaikat itu naon Gusti anu leuwih kuat di bakal gunung nyaeta aya suhu leuwih kuat di bakal gunung ibu teu sakade gunung kaburuan sakade rusak gunung leuwih kuat di bakal gunung saur Allah leuwih kuat di bakal naon di bakal gunung langsung ya Allah aya anu langsung kuat di bakal gunung aya naon cai terlibatur nakaburungan gunung make di kapal make cai ibu di caya cai eta matak maluman eta cai karena sur jadi lebih kuat eta cai di bakal sur
contohna jalan gedung anu luas bagi wah betul luas teu sakeuning beak nu cai subhanallah Gusti aya anu langkung bola tibatan cai itu naon angin teh leuwih kuat tibatan cai bade hujan badak angin badak kadang-kadang teu tulus eta ciri-ciri leuwih kuat beletikan we tukang nyaran ya geus cara hayang ngadatangkeun angin kumaha wah kulit nah kitu berarti angin teh leuwih kuat tibatan cai teu sakedik nyaeta akibatna naon seueur pisan kapal anti kerlap anu akibat tina angin agung gitu lebih kuat saur malaikat aya anu langkung kuat tibatan naon tibatan aya naon jalmi anu baik sedekah baik suluh doa sedekah jariah da paling batur dan dina zaman ayeuna mah hese siga susah kabina-bina lamun ayeuna sedekah jariah susurutan wah, tapi maksudnya infak anu ditangguhkeun sanes. Pada itu mah aya infak ditangguhkeun. Kaya anu wajib aya kitu aya. Aturan seperti itu aya. Kadang-kadang teu sakeuning jalma anu ngece galan ngajual sawahna keur infak. Baik itu keur eta infak teu surga. Aya kitu aturan. Kalian bisa seperti ini. Saur Allah malaikat ayah anu ribuan tibatan angin nyaeta jalmi anu sodak menjadi dari batu itu apalun. Lain masa sahain lebih. Kadang-kadang budeng-budeng kabadak seperti kode ada sakit dengar seperti kode kadang-kadang batu apalun saya. Mana emutan hese anu sebutkeun kitu. Jangan paingan saur Allah eta jalmi musodai sodakoh jaliah susurumputan lebih berat timbangan amal nanti di akhirat hartina sieun teu misalnya jaga ngariksa tina hayang kabudi kepada manusia da ieu nama hese ayeuna mah kadang-kadang sodakoh jariah kadang-kadang ditemukan kasaraya. Nah, ditemukan ayeuna hayang ngapalkeun batur. Mana ayeuna mah hese dina zaman kiwari hayang sodakoh jariah anu susumputan. Anu juga apalkeun batur. Tah kitu tuh. Sedangkan kata leuwih kuat tibatan anu parantos ditataana nembe. Umari sakitu urang ngesol, urang jariah. Urang sodako, urang zakat sok. Anu paedahna nyaeta urang zakat, harta teh nyaeta paedahna urang sodako jariah, nyaeta sebagian lamun urang zakat, hartana eta paedahna aya 10. Mana anu 10? 5 keur di alam dunya, 5 keur di akhirat. Ayo ngapal anu 5 di alam dunya? Hiji mata bersih hartana tina barang anu haram. Diparentah ku Gusti Allah yang urang teh kudu tuang halalan thayyibah. Halal barisa hartina anu suci anu bersih anu teu kacampuran ku barang anu haram. Sedangkan lamun urang kacampuran ku barang haram dibikeun ku diri urang, ngomong ka anak jeung bojo urang, bujang-bujang kaloba sawapan sarua eujeun masihan seueun neraka dina patuanana. Cing kira-kira urang teh mutan teh ieu mutan teh. Ieu itu bapak-bapak atos dia mutan eta. Eta paedahna keur jalma anu sok ngaluarkeun zakat harta. Hiji bakal bersih hartana, hartina lain beak bersih, hartina teu kacampuran ku barang anu haram.
Dipake urang tuang barang halal sabab geus dikaluarkeun hakna. Jahat dipake urang meser acuh diri urang, putra urang, bojo urang eta anu halal. Dipake bisik mah make slow, make kopiah halal warna teh ya Allah bersih. Komo dipake beli mobil atau motor anu halal. Komo mah kade bisi urang lamun kacampuran ku barang haram sarua we mikeun eta masukkeun seuleuh neraka dina patuanganna eta jar cikeun teu. Ayeuna mah ayeuna aya siksaan tapi engke di akhirat bakal seperti itu. Kira-kira dimakan ku bapakna cenah gitu di katerangan teh geuning lamun urang geus mampu lamun teu dikaluarkeun zakat fitrah zakat harta hadituna teh geuning eta teh bakal ngajadikeun sabab cilaka madaratkeun diri urang naon cenah nyaeta lamun urang mun bapa masihan kadi ieu teh halal henteu kacampuran teu lamun teu kitu ujung-ujung kaloba sawapan oge eta teh soroe dimasukkeun seuneu neraka kana patungan urang. Oh ka putra jeung putri nah deuleuh teh sarua ebutan ku urang. Eta salah sahiji lamun urang teu kitu pasti bakal silaka. Doa Allah dina Al-Qur'an Santawakuna ma basilu bi yaumal qiyamah. Lulus bu, aduh, ya. Lamun jalma eta geus mampu henteu dikaluarkeun zakatna eta jalma teh bakal dikolong-kolongkeun kana beunna perkara anu dikorekeun ku manehanana engke dina poe kiamat. Siap teu? Siap bu, siap. Gitu bisi bedarkeun dijieuna dawa Allah gitu nya engke teh bakal dikongkorongkeun dikonggoyangkeun dina naonna keur kamanehanna teh ke dina poe kiamat ku perkara ku barang anu dikorekeun keur di alam dunya kade subhanallah. Nu kadua nyaeta jalmi anu kersa zakat hartana teh nu kadua mata bersih badana tina imang pirang-pirang dosa. Anu dipake eta halal, anu dipake acuhna, urang seurungna, urang naonna, sagalana eta anu halal, bersih tina dosa. Kira-kira ibu, urang bae bersih badan urang. Ayo kali kitu we eta paedah tina naon tina ngaluarkeun zakat hartana bila mana geus mampu bisa. Nu katilu nyaeta matak nolak mang pirang-pirang bala jeung ngahalangan mang pirang-pirang 70 pantok kagorengan. Dan musuh baik zakat sedekah jariah mah kitu. Kahalangan nyata pirang-pirang pantok 70 pantok kabare dihalangan. Kalau orang bisi gitunya bisi kurang kitu. Lamun payo ditebikeun tina bala dunya bala akhirat ditebikeun tina fitnah dunya fitnah akhirat ari urang zakat harta henteu, sedekah oge henteu, jari oge henteu. Power teh sebagian keterangan sedekah jariah itu mata nyata nolak dina masalah bala. Tuh. Juga sampai nyata anu kade anu kade anu paopat urang lamun keur jalma anu mukmin jalma anu mukmin mah nyaeta bakal nyukang dek mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, dek kafir, dek Yahudi bakal nyukang kana surutkeun siratal mustaqim. Sedangkan eta surutkeun cukang siratal mustaqim teh eta teh leutik cukang teh. Sebagian katanya buruk teh leutik tapi eta buruk di bulan tubuh tapi surutna Allah bakal pedang.
eta teh kitu bakal dihanapna umpal-umpalan narahajaan jahanam. Cing kira-kira ibu cobian teh ibu ayeuna duka entong ayeuna sapertos dina beut anu leutik cobian dina kapal anu panjang cobian we lawan mangkeun eta tambang sok cobian ibu lempang dina kapal. Kira-kira tak salah sahihina anu bakal ngalametkeun teh nyaeta sok resah dae dijalankeun perintah Allah ngalorkeun zakat hartana bila mana geus mampu sok dae sedekah jeung jariah ke tempat anu tempat ibadah kitu. Eta teh ibu benten aya anu sapertos nyamar seperti kilat, aya anu nyamar seperti kilat. Disabar eta jalmi ngalangkungan eta cukat ke siratal mustaqim saha. Aya anu gacak pisan, aya anu biasa utang. Kadang-kadang aya anu kendor, kadang-kadang aya anu ngengsrot eta. Nyukat teh kitu. Tapi salah seueur jalmi anu cilaka dina eta. Cukat siratal tak ayeuna emutan tak ayeuna lamun tak ayeuna urang dilaksanakeun engke ulah ka duhur. Kitu nya. Nu kesabet eta Bu? Anu kaopat. Ari nu kalimah mah eta jalmi diangkat derajatna ku Gusti Allah diasupkeun ka surga Gusti Allah lamun eta jalmi eta faedah zakat. Di alam dunia punten, di alam dunia teh mata punten siratal mustaqim mangke di akhirat anu kaoparna eta jalmi anu mata ngabungahkeun nyaeta fakir jeung miskin. Tah mata ngabungahkeun artina fakir miskin teh sebagai kabaran tang saya amal teh nyata ngasupkeun kabungah kana hate jalma mukmin. Anu tadina susah jadi teu susah, anu tadina bingung jadi teu bingung, anu tadina urang naon kitu seueur pisan karumpak jadi teu rupa. Ta eta ngasupkeun nyaeta kabungahan kajalmi anu fakir jeung miskin. Nah kade ibu lamun urang jalmi beunghar ulah nyewa tapi kudu dideuk ka jalmi anu fakir jeung miskin. Sabar eta teh jalmi fakir jeung miskin teh eta kadidina Rasul wa yuhibbul fuqara awal masakin. Eta teh kadidina Rasulullah. Ulah dipikan nyewa kadang-kadang jalma anu beunghar mah urang gengsi lamun babarengan jeung jalma anu fakir jeung miskin. Asa kayu gitu asa era kamu babarengan lamun era babarengan ambur har babarengan ujung anu fakir ujung miskin. Sedangkan eta teh jalma anu fakir ujung miskin teh kadeureuna Rasul. Sebagian hadis anu saja rusak sakabeh hartana ambur har lamun aya jalma anu fakir ujung miskin. Rusak itu. Anu kalimah nama nyata jalmi anu bakal dipasihan kaberkahan anu kalintang seueurna. Hartina hirupna berkah eta jalmi anu daek ngalakeun zakat hartana sok daek sedekah jeung jariyahna keur tempat ibadah ka Gusti Allah. Kitu. Nah diantawisna anu di akhirat mah anu nembe bakal ngajarikeun ieu-ieuhan di alam mahsyar. Engke teh alam mahsyar teh aya ieu-ieuhan ieu. Teh aya ieu-ieuhan. Salah sahiji anu matan ieuhan di alam mahsyar teh nyaeta jalmi anu sok ngaluarkeun zakat hartana di bila mana geus nisor geus mampu. Sok daek sedekah jeung jariyah. Jeung sok daek naon mere mah mawin apa pada manusia. Tak itu. Lalu
riuh-riuhan ya lama maksa salah sahiji ya Allah ya Rabbana gitu andi atuisna anu bae nyata anu gampian nyata nyukang kana siratal mustaqim teta anu kadua anu katilu mata hampang timbanganana nu kaopat mata ngajadikeun berat timbanganana dina amal anu saena nu kalima nama nyata diasupkeun ka surgana Gusti Allah teta paedah dina zakat harta jeung sedekah jariyah beda antara zakat jeung beda antara sedekah jariyah di antamisna bakal dikongkorongkeun eta perkara anu dikorekkeun ku eta naon kumaranehanana ke dina poe dia mah subhanallah engke teh ibu dina poe kiamat diburuk nyata dipanaskeun perak jeung mas perak teh kersaha kerja anu sapertos teh anu tara ngalakeun dia langit anu ka alin lain dunya eta jaman tara jagat anu disebutkeun bakhilun jalma anu anu kadua di langit kadua jalma anu peti anu kahiji langit kahiji alin dunya disebutkeun koret langit kadua peti nu katilu eta yang nyengker langit katilu langit kaopat maksiat langit kalima teu kabere kaberkahan nu kagenep jalma bakal ditundung ku Gusti Allah diasupkeun kana neraka dan langit katujuh mah jalma sanajan betul salatna taradaek zakatna paul bakal ditolak eta ibadahna rugi sababna naon sabab beda bila mana untuk keluar di Jakarta di mana geus bisa kartos itu kartos mana kade nanti sekedar orang nang keluar di Jakarta di kedai di keluarga sabab eta mata nyata dipertikeun kalami jika di kadua kedua penting sejabana lamun di keluarga dengan pitrana eta teh sebagian undang dan pun jadi mengerti kitanya itu sampurna pun disebut eta wajib ngalakeun zakat fitrah mudah-mudahan ulang saraya dina saat ayeuna menjalankan perintah Allah berkah opat puasa teh anina mudah-mudahan aya dina makbulna Gusti kana sokanuna salah siji ulama dulu sokanuna Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa takbirana wa khusyu'ana wa la tahussu'ana wa taduru'ana wa la tadribni awujudana ya ilaha wa ya rahman nasirin wa rahmatika ya amar rantai tadi itu Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana nubi aya dina panampian Gusti salat abdi puasa abdi ruku abdi ngadeg abdi sujud abdi ruku'ah diun abdi tahlil takbir jeung tasbih abdi aya dina panampian Gusti Allah mudah-mudahan urang carikan ayeuna ajaran parepahan Gusti Allah aya dina panampian Gusti aya dina ijabahna Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin rupihan saputoe pasihatur hapunten kasadayana piluh harta nyata wasna harta nyata amanah tenan maksadana hapunten kasuhun di mana pangapura katega mudah-mudahan aya manfaat paedana khusus kanggo sinduri anu ngaminurun kasadayana rupihan saputoe kadahkeun kalau tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah memahami kalau tersebut itu bagaimana menjadikan tidak bisa berbahasa